Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa alam sareng kudu nganyahokeun anjeun anna lil murai sayaktosna eta tetep pikeun jalma anu ria. Salasa alamatin aya 3 pirang-pirang ciri. Kama saperti perkara qala anu ngadauh saha sayyiduna dunungan orang sadayana Aliyun tegasna Ali karramallahu wajhah yaksalu kedul ieu si jalma iza kana di mana-mana aya itu si jalma teh wahdahu eta bari nyorangan itu si jalma wayan syutu sareng giat sumanget itu si jalma iza kana di mana-mana aya itu jalma teh finasi eta di hareupeun jalma-jalma wayazidu sareng nambahan ieu tambah-tambah ieu si jalma fil amali dina amalna idza usniya di mana-mana dipuji saha alaihi itu si jalma wayan kusu sareng ngurangan itu amal idza dzumma di mana-mana dicacad itu amal wa amma idza amilta sareng anapun di mana-mana migawe anjeun amalan kalawan amal lillahi karena Allah tsumma madahaka tuluy muji ka anjeun sah annasu jalma alaihi karena itu amal biduni qasdin kalawan teu aya maksud mingka ti anjeun lil madhi kana dipuji pala baksa mangka teu aya nanaon bidzalika kalawan itu madhu haza sareng ari ieu min alamati qabuli amalika eta tina ciri ditampakna amal anjeun wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis wakila sareng dicarioskeun li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi aroaita ari lapad aroaita kumaha pendapat anjeun arrojula dina masalah ieu lalaki ya malu anu migawe ieu rajul al amala kana amal minal khairi tina kaalusan wa yahmaduhu sareng muji ka ieu si rajul sa'an nasu jalma-jalma alaihi karena itu amal qala ngadauh nabi tilka ajilu busyral mukmini tilka ari itu yahmaduhu annas ajilu busyral mukminin eta gancangna pangbungbungah jalma anu mukmin ayyil musyari tegasna anu diisyarahan ilaiha kana itu yahmaduhu biqaulihi ta'ala kalawan dauhan Allah ta'ala lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah lahum eta tetep ka itu jalma al busyra ari pangbubungah fil hayati dunya dina kahirupan dunya wa fil akhirati sareng dina kahirupan akhirat wallahu a'lamu bissawab.